عليه. Ibu-ibu ulah wara centil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrot jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Muga-muga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Kuwidi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Werehing urang sadar urang teh lain sasaha lamun teu ku Allah teu dijadikeun jadi saha. Para asatid asatidah, kori-koriah, mubalik mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, miwah santri, nukusim kuring dipihormat guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuhu lemur, kades, kadus, RW, RT, BPD, lebe, tur LPMD. Nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB jeung BLT. Anu hormaten sim kuring. Ibu miwah bapa sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Kali-kali ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang jawabanana hayang untung dalamun rugi mah bangkrut. Kali-kali ibu ngobrol jeung tukang tani kunaon make jeung tani jawabanana hayang hasil. Ibu lamun udur lewas ka puskesmas ditanya kunaon make jeung ka puskesmas jawabanana hayang cager. Ari ibu sebenarnya pangaosan hadir ka ieu tempat hayang naon? Heuh hayang panggih jeung urang. Sepakat kabeh pangaosan teh hayang ilmu. Tah nu jadi pertanyaan gampang. Jelema sangsara sok hayang beunghar tapi naha geus beunghar sok poho ka nu sangsara. Rakyat sok hayang jadi pejabat tapi naha geus jadi pejabat sok poho ka rakyat. Urang teh bodoh cenah pangajian teh hayang boga ilmu tapi naha geus boga ilmu ngadon ngaledek jelema bodoh. Da teu saeutik jelema neangan ilmu geus beunang eta ilmu ngadon sombong ku ilmuna berarti ieu ilmu teu cocok jeung fungsina. Well. Apa nu ngaran ilmu mah tanyakeun ka ustad nu deukeut naon gunana ilmu? Jawabanana al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tapi naha kanyataan kabeh boga ilmu tapi hirup poek wae. Da kabeh ge arapal ilmu tahajud demi Allah saha nu teu apal kana bab tahajud ngan ditempotina kicep kieu mah kicep beureuk ki hees. Kabeh ge nyararaho Pak tentang sedekah jeung infak teh arapal di mana umat Islam teu apal bab sedekah kabeh ge apal tapi naha pedit dikukut. Ibu oge nyaho ka salaki teh kudu hormat yen sawarga teh aya dina parentah salaki geuning palebah dititah mah jejemris. Urang ge ararapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea wa'tasimu bihablillahi jami'a eta teh dalil Quran supaya manusia ulah pasea tapi naha ustad ge pasea wae. Lain ilmu anu eueuh nu eueuh mah cahaya tina eta ilmu. Saha atuh jalma nu bakal meunang cahaya ilmu? Jawabanana ngan hiji. Qalbun salimun.
iwal ti jelema nu boga hate bersih. Ilmu teh ngapung di awang-awang ngan euteup teuing di mana. Siapkeun we wadah nu sebenerna, tah wadah ilmu teh eueuh deui hate. Lamun hate bersih katepelan ilmu, katempo tawadona. Lamun hate kotor katepelan ilmu, katempo sombongna. Cicing da ceramah kieu mah keuna ka sararea oge. Lamun jelema bersih hate katepelan ku ilmu, beuki luhur ilmu, beuki tawado hirup. Tapi lamun jelema kotor hate katepelan ku ilmu, beuki lega ilmuna, bakal loba jelema nyeri hate ku bibirna. Disangkana ilmu teh keur nyarekan batur, padahal ilmu mah tah keur nyarekan awak sorangan. Apan urang teh jarago kana bab ilmu afdhalu salat fi awal waqtiha, utamana salat di awal waktu, ulah nuduh nu jauh, ulah neang nu anggang, korehkeun nu deukeut bae. Parantos urang awal waktu dina salat. Lamun acan tong ngakapopolotot ka batur atuh imeh. Ternyata nu ngaran ilmu teh geuning teu kudu nuduh kanu jauh, teu kudu neang nu anggang, korehkeun na awak urang. Hampura ilmu urang teh dirempak ku urang sorangan. Lamun jelema bersih hate ditapelan ku harta bakal bagur. Tapi lamun jelema kotor hate ditapelan ku harta, beuki loba dunyana, beuki sombong dina hirupna. Boga kongkorong, lempang, dongko. Gelang ti dieu nepi ka dieu, gigi brig jiga nu satruk, hayu ngaos. Boga anting singlidkeun tiung ka tukang asa teu ka kuping ka ustad. Nah hatina anting jadi bonge. Lamun harta geus dipake alat kasombongan, berarti ieu harta jadi ujian keur dirina. Matak hirup nu kudu diomean lain beungeut-beungeut teuing. Tah eusi hate. Rarai ibu hideung hayang bodas babari tinggal meuli skincare. Ngan kudu sadar jeung eling beungeut bodas punuk renge. Dan nu kudu dibodasan sebenarnya mah lain beungeutna, tah eusi hatena. Nu kudu disaragamkeun dina pangajian lain bajuna, lain tiungna, tah eusi hatena. Keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Tah, ngadenge ceramah kieu mah anu make saragam jeung molotot ka urang. Tiung saragam, baju saragam, percuma hareupeun Allah lamun hate teu saragam. Matak nu pertama jeung utama nu kudu disaragamkeun lain tiungna lain bajuna, tah eusi hate nu sanyana. Lautan jero bisa diteleuman, hate deet manusia hampura sanajan deet hese dikobet. Ayeuna ibu awak ngareneng, nah ngareneng jeung hate wallahu alam. Bubar ti deui ge bawa ngomongkeun bau kelek si eta, yai teu nyaho. Nah ayeuna ibu nongton kuring, bapak nongton kuring, sarua nongton jeung hatena cantang tuh bu anu hadir teh keur neangan kagorengan urang teu nyaho Pak. Matak nu ngaran hirup panon tong loba teuing lalajo kana kagorengan batur, tapi kudu peureum kana kagorengan batur, bentak molotot kana kagorengan diri nu leuwih apal gorengna diri iwati dirina. Ayo urang mah nyeta nyahoan teuing kana kasalahan batur nepi ka poho kana kagorengan diri sorangan. Satuju bari maneh nagih kitu keneh teh. Matak hakikat hirup ternyata gumantung hate. Lamun hate nak geus bersih bakal cicing dina alam kosong. Ai kosong teh molongo. Ai molongo teh heuh kosong, artina teu boga naon. Matak lamun jelema geus kosong bakal babari dicician. Ngan lamun jelema geus ngarasa boga moal bisa dicician. Lamun ibu geus ngarasa boga ilmu lol kuring pasti bakal eah-eahan. Yeh, ceramah kitu aing ge bisa atuh naha mah gejeng nitah urang lain ku sia. Matak hirup manusia hate nanu kosong mah boro-boro ti kiai, boro-boro ti ustad, boro-boro ti ajengan, boro-boro tina Quran, boro-boro tina hadis, hayam jadi ilmu. Namaruk ibu teu izin ku hayam kudu geblek ka era ibu ku hayam. Bulu hayam jadi kok, dagingna sumber gizi, naugna sumber vitamin, ti kotokna eukeur aduk, atuh tulangna apaan ieu kaum sebelah.
hayam kabeh manfaat sagelis-gelisna ibu enjing-enjing ngenog teuneun nog ibu hareupeun warung batur di baledog dah. Bener kali-kali ibu maca doma lapar kencarkeun nu dicokot paling daun sampu tapi manusia lapar ngencar daunna dituang sampeuna dirabut pagerna dilek-lek nu bogana dikadek Pak. Ieu teh pelajaran hirup keur jelema nu alus hate. Bahkan ibu panggih jeung anjing moal ngewa kana anjing sabab anjing ge boga harewos ka awak urang. Palebah mana anjing harewosna matak abdi mah panggih jeung anjing tara di baledog tara di posprit teu kudu dipaehan ku urang engke ge patokan umur eueuh paeh sia eta. Jeung eueuh dunya heureun ku anjing padahal anjing anakna 8. Matak kuring mah ka anjing teh ngahargaan punten we cing teh pun guru. Sadesa nyebut nu gelo teh. Nah cing teh nyebut nu gelo mak nya guruna anjing. Ah sabodo we toong dina kitabul gumarom jilidna jilid kahiji babna bab toharo. Lamun wawadahan atawa sarung diletak ku anjing maka kumah ku 7 kali kalayan make taneuh. Bawa kana alam hirup sanajis-najisna baham anjing masih kene bisa dikumbah ku 7 kali kalayan make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantel awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeseuh kana kanyerian batur. Matak bubar ti dieu panggih jeung anjing punten pun guru gitu. Ngarah dianggap nu gelo kabeh lah. Ulah urang wungkul. Tuh. Lalajuan oge ku ibu tuh nu ngaran hileud. Jelema sieun ku hileud tapi hileud cicing 30 poe muntal dirina robah jirim jadi kukupu. Jelema geuleuh kana hileud tapi naha resep kana kukupu teu sadar kukupu teh modalna hileud. Jadi maksudna lamun ibu ladang pangajian hayang dipikar resep batur, hayang loba anu ungah ka ibu, hayang loba anu ngadenge ka ibu, punten urang teh hileud kudu jadi robah atuh geus pangajian teh kudu jadi kukupu. Ulah sifat jiga oray. Oray mah ganti kulit ngan ngaran anger oray. Tah pangajian urang teh tiung ganti, baju ganti, ustad ganti, majelis ganti, masjid ganti, punten hate mah teu ganti-ganti. Nu pasea jeung salaki anger, nu goreng jeung dulur anger, pasea jeung tetangga anger, nu pedit anger, nu kedul anger, ngaji nu mana nu kudu dipigawe. Weh. Waduh, keprok euy teh eta nu keprok teh pelaku tuh teh. Ganti ieu si hate teh nu sirik jadi tara, nu geuleuhan jadi deudeuh, anu ngewa jadi nyaah, anu cua jadi cinta, ganti gara sok hate kudu kitu. Eta ladang ngaji teh. Tuh nyebut hese geura. Narek nepi ka modar imeh kikituan. Anu ngewa ka salaki, popolotot poporongos ka salaki, balik ngaji teh ganti hate atuh tangkep aya. Engke salaki bakal nanya, nah mamah uing aos jadi lebay, oh tobat. Kumaha ceuk salaki isukan, mah aya rutinan teu? Aya bapak, ngaos deui, ngaos deui. Nah bapak nitah biasana nyarek resep aing merobah maneh teh. Ngan lamun teu robah-robah justru salaki orang pertama jadi musuh ibu. Da lieur jadi salaki teh. Ieu mah pengajian dumasar baju we. Senin kudu bodas, nganyuk bodas kabeh. Salasa hejo, hejo kabeh. Rebo beureum, beureum kabeh. Kamis ungu, ungu kabeh. Ceuk salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu. Nah mikiran baju. Matak hakikat hirup nu kudu ku urang disaragamkeun lain bajuna. Tah eusi haten. Harga diri manusia ibarat botol ieu tah. Harga diri jelema teh ibarat ieu. Sabaraha ari cai botol ieu paling 2.000. Oh 3.000 berarti ibu tukang ngajualan. Abdi teu nyaho da. Ieu hargana 3.000. Antep botol nama piceun caina ganti ku madu. Botolna anger keneh hargana 3.000 eusina cai, piceun cai ganti ku madu 150. Bisi atuh bara pemuda hayang rada lieur asupkeun kawa-kawa. Hargana 75 apa?
ngan insya Allah nginum sakali edana 7 poe mending ieu we cai jeung madu laleur datang kana jero cai nu dipikeun caina tapi laleur datang kana madu nu dipikeun laleurna cicing kudu rada ngarti ieu bahasa kieu jadi jelema teh lain botolna Pak geuning eusi jelema teh jerona rambut gondrong bukan pembohong leuwih alus ku Allah dihargaan lantaran jujurna daripada jas make dasi ari aspal diharakan leuwih hade rambut gondrong bukan pembohong Allah ngahargaan jelema kitu Pak rambut gondrong bukan pembohong hatena bersih hatena jujur daripada dijas make dasi dilantik jadi pejabat tapi naha hak rakyat dilalebok pokoknya rasiko ceramah kieu mau dipake deui paduli teuing nya mata hirup manusia teh ternyata ukur sakadar botol anu can katempo eusi-eusina. Tamatak ieu nu hadir teh ieu teh pararalsu. Aing mah cek si ibu teh kalah beugsi diledek ku jelema ieu mah. Hampura ieu teh nu hadir teh kabeh lah. Ieu teh pararalsu. Ibu dumeh maneh rek pengajian, mandi setengah jam, make up dipake, blush on ongkoh, lipstick komo. Iya teh palsu matak sagelis-gelisna neng aya jor-jor hayang henteu naha palsu nu aslina ibu di mana di imah daster merengkel atuh kaluhurna ge pan baju ge lain kieu lain baju oge kancingna ge 15 siki jiga partai cobloseun matak urang teh hirup teh geuning penuh dengan kepalsuan bener. Nah saha atuh aslina manusia teh urang teh ari ngaku manusia ari sifat lain manusia nu disebut hamba Allah teh nu ngahambakeun diri ka Allah lain ngahambakeun kana nafsu pan urang mah ari ngomong hamba Allah ari batur nyeun gedong nyeri hulu ari ngaku hamba Allah batur meuli motor di perkara tugangen ari ngomong hamba Allah batur meuli mobil si eta muntaber ari ngomong hamba Allah batur nyeun imah modal harita keneh Pak berarti lain hamba Allah nu kitu mah hamba nafsu nu sanyana aduh da ceramah kieu mah sada teu ngarti sok ngaku cenah urang teh hamba Allah nah teu mikeun diri ka Gusti Allah kalah dibikeun diri kana nafsu lamun bener urang ngarasa hamba Allah bikeun sabeulegeunyeur lahir jeung batin ka Gusti Allah sabab urang boga modal la ilaha illallah eta modal hirup manusia la ilaha illallah teu aya pangeran angin Allah teu aya sifat nu alus iwal sifat Allah teu aya nu hade iwal ti Allah teu aya kahayang iwal ti kahayang Allah teu aya keputusan anu paling hade iwal ti keputusan Allah jelema moal panas ku milik batur geus jadi keputusanana jelema moal panas ku gedong batur geus jadi keputusanana jelema geus moal sirik ku kamajuan batur geus jadi keputusanana 1000 jelema ngahalangan kana keputusan Allah nu 1000 kadon gering bari hees Pak naon sababna ngalawan takdir pangeran ieu mah kieu we lah ibu nempo kuring da eueuh merek ke ustadeun demi Allah da ieu ge bapak-bapak teh keur haharewosan eta ustad nyaho urang oge nah da ibu ge pangajian teh lain ayeuna wungkul merek ustad lain kieu urang ge nyaho udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek lamun datang waduh wilujeng sumping al mukarrom coba ka urang saja jalan well kuat eueuh nu assalamualaikum malahan tadi ge aya hansip lah ditu mobil abdi datang dipegat teu kengeng lebet nah aya pangaosan cing teh kumaha lamun urang teh datang ka dieu nolol we abdi teh cing teh saha ustadna nana gerhana parantos ka dieu cing teh teu acan bakal telat sabab gambaran pahancip ustad teh udeng badag gamis ngangsar nolol jiga ojek online inilah penyamaran paling sempurna genah lah bener Bu urang ge apa tapi geus takdirna ku Allah jadi penceramah mah saha nu bisa ngahalang kumaha lamun urang nyarenteng
Saha nu rek ngahalangan? Kumaha lamun urang labuh, saha nu rek nulungan? Nalika geus takdirna mah Pak punten. Moal bisa dihalangan ku saha 1000 jelema ngahalangan ulah jadi. Kun payakun Allah kudu jadi. Tong keung kudu 1000 sabab urang mah nyarenkeun takdir ukur ka pangeran. Deuk aya nu ngulempek, deuk eueuh mangsa bodoh. Da kuring teu nyaranekeun rezeki kana ceramah teu. Tuh guguru tina cak-cak cicing, reungit hiber tapi cak-cak lintuh. Ieu manusia pasti dirizkian, pasti dimilikan asal manusia daek ikhtiar. Cak-cak wae cicing, reungit hiber lintuh. Jadi kuring teu nyaranekeun bab neangan duit tina ceramah. Teu. Naha innallaha ma'ana. Hamba Allah mah hirupna bareng jeung Allah. Nah iya pengajian jeung Allah teu percaya. Nah iya pangaosan jeung Allah teu percaya Pak. Isuk ayakeun deui pengajian, tempatna di dieu, ustadna kudu ustad ti dieu, mungkin teu jamaah ribuan jiga ayeuna. Geus kajawab, berarti ieu pengajian lain jeung Allah. Jeung naon? Panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok. Sahade-hadena ieu budak hadroh, nah jeung Allah hadrohanana, nah jeung Allah shalawatanana, ulah waka percaya. Ulem deui tong dibayar saperak-perak acan, datang moal. Nya cek urang oge. Berarti ieu budak shalawatan lain jeung Allah keur neangan duit, Pak. Jadi Allah eleh ku duit. Nah nagerhana nah ceramahna jeung Allah, ulah waka percaya. Ulem deui taun hareup tong dibayar saperak-perak acan, datang moal. Tah ibu mah nya ai awak pengajian ari hate suudon kitu amit-amit Gusti. Omean tah hate teh kuat hujan kitu teuing. Barudak hadroh suudon ka urang suudon. Nah kalah daroraka pangaosan teh. Nya Pak jawaban innallaha ma'ana teh dibuktikeun masaha jelemana. Bener? Mana nu innallaha ma'ana nu bareng jeung Allah teh mana jelemana hayang nempo? Nah salat urang jeung Allah teuing. Da kadang-kadang bubar salat ge nepak dada asa aing pang salatna. Nah salat teh jadi jeung ujub. Maca Quran nah jeung Allah duka teuing. Sabab seserakan saeutik di beja-beja rada serak. Cing teh kunaon tos ngaos Quran sawewengi kumaha sia we. Berarti lain jeung Allah jeung naon jeung ria. Sedangkan ancaman Allah ibadah anu dibarengan ku panyakit ria ditolak teu ditarima. Naha da alhamdulillah puji manu Allah lain nu urang. Ari urang ari ngomong alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah itu sifat asa kapuji wae. Ieu toh. Karek taraweh 5 poe geus paragbag dina Facebook. Dipoto jeung nu kena anyar alhamdulillah taraweh kelima lancar kagenep ka-7 eueuh statusna si horeng eureun tarawehna. Jadi tarawehan teh ukur kebutuhan untuk status. Terus gue harus bilang wow gitu. Mana atuh anta budallahu ka annaka tarahu teh mana? Anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah. Geuning urang mah ibadah teh sok hayang we di beja-beja wae ka batur, beh dituna hayang diparagpageun dina status. Nanaonan tujuanan? Lamun lain hayang kapuji deuk naon eta? Sadeal. Nya dibuka mah heeh. Cek urang oge. Matak nu ngaran hirup innallaha ma'ana teh keputusan kudu keputusan Allah, kahayang kudu kahayang Allah, sifat ge kudu sifat Allah. Aya di dieu anu sifat Allah 88 ngawujud dina bentukna, ngajirim dina dirina, ngabentuk dina rasana teuing ba. Sagelo-gelona urang satebalik-tebalikna ibu Allah bogas Rahman jeung Rahim. Satebalik-tebalikna ibu ku Allah teh dibongkar ka tebaligan ibu, sateuceureug-teuceureugan kuring ku Allah teh dibukakeun ka teuceureugan kuring, dibunian, ditutupan. Itulah Rahman Rahim Allah. Batur ngahargaan bapa lain bapa nu berharga tapi Allah keur munian ka gorengan bapa. Batur ngahargaan ibu lain ibu nu berharga tapi Allah keur munian ka gorengan ibu. Coba lamun ku Allah dibukakeun ka gorengan urang, cantang tuh manusia boga harga dirian. Nya matak entong so terhormat teuing lah. Bener Bang?
anu hebat nah Allah nu boga urang, Allah nu nyieun urang, Allah nu nyiptakeun urang, Allah nu ngajadikeun urang, Allah nutup rahasia urang. Nah ari manusia bet ngebongkar aib batur si eta cager gitu. Allah wae nu bogana nutupan aib, tapi nah manusia bet nyokelan aib. Mana hamba Allah teh atuh mana? Boa-boa urang mah nabiwir hamba Allah, kanyataan ngagugulung hawa nafsu sorangan. Kenah demi Allah ya ceramah lo benu ungeuk teuing kasiniran teuing amekeun. Bae Sifat-sifat Allah Rahman Rahim, nyaahan, asihan, dede. Dalamun sifat Allah ayana awak ibu mah subuh-subuh moal waka barang dahar. Mapai kata tangga nah teu ngebul nyeta urang teu boga beas. Ieu emak boga. Itu sifatnya lol deui panggijeng budak yatim jang ka mana mamah tos maut ka mana bapak teu aya cicing di saha di nini naon usaha bujeng-bujeng ka dieu emak angkat ieu teh inung maneh emak mah komplit keneh tuh aya si itu si B si A si C bapak naga sok ka dieu bisi maneh eudeuh sakola ku emak dibiayaan. Itulah Rahman Rahim. Nya matak jajauheun nepi ka dinya sedih ari ongkoh alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah pan eta teh lapad bersyukur ibu. Ieu mah beunghar geus gedong boga sawah boga mobil boga tanah boga alhamdulillah can katempo gawe eta mah karek ngomong. Dal jelema beunghar boga gawe mah gedong boga sawah boga mobil boga tong hayang BLT. Ieu mah gedong boga sawah boga berarti beunghar tapi nah RT dicarekan. RT gelo RW edan cinta kunaon ibu nyarekan RT batur menang BLT aing henteu pan ibu mah beunghar. Berarti ieu jelema syukurna ukurna bibir tanpa kanyataan praktek hirup. Da jelema nu bersyukur mah kieu ibu imah boga sawah boga budak sakola lol RT mere BLT moal RT moal narima mama rumah sadek bersyukur ka Allah bisi ieu lain milik emak bikeun ka fakir bikeun ka miskin tah eta nu beunghar anu sajati. Weh nya ge keprok matak cek kuring ge alhamdulillah teh mana gawena bener. Alhamdulillah teh mana gawe keputusan nu terbaik keputusan Allah teori ibu bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot tampak nah ibu kudu sadar nu kasep bari beunghar hiji galak timuru 2 HP bakal loba dipariksa bisi ayah sayang-sayangan jeung batur diontrog bebeakan sieun direbut ku batur dasar kasep jeung beunghar coba nu petot deuk balik heug teu kajeun paduli dina HP ayah sayang-sayangan jeung tetangga dianterkeun juk kawin jeung itu aing mah geus teu butuh ku maneh. Tidak ada beban nalika kawin jeung jelema nu petot tapi ibu beban lamun boga salaki nya kasep nya beunghar. Ini ka Indomaret kurumuy budak parawan lipstikna murag ku salaki ibu dicokot neng ieu lipstik ka kantun cek budak parawan itu teh nuhun bapak cek salaki ibu sami-sami neng ditawaran ku salakina mah bilih bade sabun sami-sami mah bilih bade jajan bakso sami-sami ieu teh mah bade balanya moal sami-sami heuh atuh hayu urang balik sami-sami mah bade kulem bareng sami-sami hudang HS masih kena dibahas sami-sami. Nah ibu ari ibu damang pira kadar bahasa sami-sami nepi ka asup kana sirah isukna jadi darah tinggi. Coba lamun nu petot nyokot lipstik boro-boro karek nyokot lipstik deuk nuturkeun awewe itu jor terang-rang teu hariwa. Inilah keputusan Allah terbaik sabab Allah maha uninga kana kaayaan hate urang masih kunaon urang ku Allah teh dibere hirup maju kade Pak kuncina aya na hate keur mah hirup sangsara kata mah geuleuhan ka batur sangsara wae geuleuhan ka batur komo beunghar moal teu ngaleyak batur. Aduh
Matak ulah waka ngarep-ngarep hirup maju lamun hate rujad kene. Da kamajuan dibikeun ka jelema nu alus hate mah maju dirina, maju jelemana, maju baturna, maju tatangana, maju keluargana, ditulung ku jelema maju teh kabeh dibawa maju. Tapi sabalikna lamun kamajuan dibikeun ka jelema nu goreng hate, maju sorangan, batur mah ditincak, ditejeh, bebeakan. Bener. Karareuna da ceramah teh lah. Oh, sing balai katu ngomong teh sing tarik naon teh kedenge. Hah? Nyata sarua. Nyeseraknya batuk gitu. Kumaha? Tong so perhatian teuing. Kasalakina mah serak ieu sugan cadu. Salaki keur serak teh ngokon tuh cai kokon ku sorangan. Coba dumeh ustad serak saeutik tong sok perhatian teuing. Da urang nolak perhatian teh sakit ibuna geus korolot. Aya mun budak ngora mah ngomongna ustad teh lah eudek ngagugu. Aya kolot mah sudi ah. Matak hakikat hirup manusia teh geuningan hak. Bener. Ayeuna ibu neangan ilmu cenah. Cing ilmu teh urang bawa kana tilu. Hiji ilmu teh aya dina qauli, dua ilmu teh aya dina fi'li, tilu ilmu teh aya dina qalbi. Mun ibu hayang lalajo jelema boga ilmu, geura toong omongan anak moal nganyerikeun batur, sabab cek ilmu na ge teu meunang nganyerikeun batur bisi ka nyeri itu nepi ka urang. Teangan jelema nu boga ilmu tarang ngahina batur, sabab urang ngahina batur teh urang ge teu mulia-mulia. Nalika urang ngahina batur, sabenerna kaalusan urang dibikeun ka batur, kagorengan batur dipentah ku urang. Ceuk ilmu, Pak. Tapi naha teu saeutik kajadian boga ilmu tapi naha dipake ngarendahkeun batur. Nu kadua, ilmu teh kudu katempo pilih, ai pilih teh pagawean. Tahajud, ibu noong keur tahajud seukeut bahasa jelema teh tahajud katempo keur tahajudna. Infak katempo keur infakna. Sodako katempo sodakohna. Nana gerhana ayeuna karek ngomong. Tadi geuna ceramah nyaah ka yatim, nyaah ka miskin, nulung nu butuh, nalang nu susah. Kumaha lamun panitia wanian? Sae ceramah teh kahartos pisan, yen urang teh bener kudu nyaah ka fakir miskin, ayeuna mah amplop moal dibikeun. Cing teh naha pancek salira kudunya ka fakir miskin urang bikeun ka fakir miskin nu aya di dieu kumaha jawaban kuring geus tong ngulem-ngulem deui. Ilmu dibawa kana gawe sanu geus sanggup. Bener? Iya barudak tadi sholawatan bu genaheun raoseun sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah raoseun sholawat can katempo raoseun bahasa sanggeus maca sholawat. Matak raoseun sholawat bawa kana akhlak kudu raoseun oge budi jeung basa ulah sholawat di ngeunah-ngeunah ari batur nyeri hate ku bibir urang karek geunah maca sholawat can geunah dina ucapan saenggeus maca sholawat. Well aduh jigana rada rarumasa sadil atuh da piraku kudu dikoreh nepi ka dinya bae nya. Tuh. Oh mata ka dia oge hayang ngoreh naon dari ibu. Opek di dinya tah kurah koreh di dinya tuh sok. Mata hirup teh urang teh ukur disebut, Pak. Tong legeg ukur disebut, nana gerhana disebut ustad, disebut kiai hoream. Nama gejeng hoream sieun teu akur jeung gawe, hanaf disebut ustad pagawean masehan batur. Apan ustad kiai ajengan mah boga tugasna ge nu tangtu SK na SK ti Allah contona nabiullah warasatul anbiya pewaris para nabi. Ayo nabi ngawariskeun naon? Ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Urang ngacung ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di dieu aya nu bareuh punten lain tahajud eta mah asam urat.
Nabi ngawariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Nana gerhana cek batur ustad pentajamna dibikeun moal. Geus suudon 3 kali. Wah. Ieu mah beuki lila ceramah beuki doraka. Bu, mending baralik ka itu ah. Daripada namahan doraka geus sok. Tah, sok we, sok. Oyang jajan hepek atuh. Aya artosna. Nya maksudnya lamun eueuh moal mere gitu maksud. Nya Bu, dipikir-pikir ku urang mah tong luhur teuing ngaji teh teu kataeka nu handap oge. Teu saha atuh urang teh. Di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat, eueuh rakyat nyarek jara di pejabat. Aya pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucunguk. Matak bejakeun ka pejabat teh tong soiyah tong sombong eueuh rakyat mah moal jadi silaing. Matak lain rakyat kudu hormat ka pejabat, tapi pejabat kudu hormat ka rakyat, moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Berarti ieu satuju. Yo ibu nu ngomongna ya. Moal mungkin jadi jelema gede tanpa aya nu leutik, matak sanggeus gede kudu nyaah ka nu leutik. Nana gerhana ceramah di dieu nu boga jasa duaan, hiji nu ngundang, 2 jamaah. Eueuh nu ngundang kuring datang ka dieu jamaah aya, rek cobrot naon urang. Eueuh nu ngundang. Nu ngundang aya jamaah eueuh, narek ngomong jeung temok. Terjadina kuring ceramah di dieu aya 2 nu berjasa, hiji nu ngundang, kadua aya jamaah. Nuhun ibu parantos sumpi. Nuhun bapak hajat parantos nyumpingkeun kuring. Alhamdulillah kulo badi ulem teh mobil kabeuli, sawah ngalegaan, yatim katulungan, masjid kajieun, pasantren ge alhamdulillah kulo banu ngulem teh. Matak abdi mah kumaha ceuk nu ngulem we, mun ceuk nu ngulem atos eudeuh eureun ayeuna ge. Sabab nu ngulem adalah raja. Kumaha ceuk ibu? Tak abdi mah kumaha ceuk ibu? Ibu ngupingkeun kuring deuk gogoleran, mangga. Deuk bari ngagarespek, deuk bari ngagosip silahkan. Deuk bari ganeng, kumaha maneh we sok. Urang mah teu maksa. Ibu, dengekeun atuh abdi pan teh keur ceramah moal. Deuk didenge heug, henteu kajeun, deuk betah pek, deuk mantog jug. Nah, teu terikat ku kahayang. Da jelema mah boga teuing kahayang rugi. Sok hajat loba kahayang maruk teu lieur. Da kahayang Allah mah teu hiji we, salaki panganten lalaki, panganten istri, wali, saksi, ijab kabul, beres. Nah maka jeung aya dangdut. Kahayang, nah aya bajidor, kahayang, nah aya wayang golek, kahayang, joget dina bajidor tengah peuting. 2 poe beres hajat jebleh di masjid. Cinta kunaon mang maka jeung ceurik kieu bubar hajat teh takdir Allah, gede hutang lebok kahayang maka jeung nuding Allah teuing. Jadi nu nyiksa urang teh saha? Allah kahayang. Kunaha atuh imeh? Tong loba teuing kahayang resok. Kongkorong urang 2 gram geus tarima, ulah ngabanding-banding jeung nu 4. Salaki urang penek tarimakeun. Da ieu mah boro-boro kana bab harta, kana awak wae geus teu bisa narima, halis geus alus, krok, ganti ku patlot. Balik ti dieu pasea jeung salaki, leungit hiji. Kagisi-gisi ku kesang kitu-kitu. Nu hiji centang ka luhur, nu hiji behak. Sudi pangihna ge. Nah, ku teu narima diberi halis nu alus, nepi ka digentos ku patlot. Tah anu make halis kitu mah juga hayang mantog teh Pak. Balik cenah nyindiran aing gitu. Nah ada urang mah teu nyindiran da teu nyaho. Sararae ieu halus. Bulu panon ku Allah geus diciptakeun alus antep. Ieu mah disambung eluk-eluk ka luhur. Atuh nempo urang ti kajauhan jiga nu berat kiceup. Balik ti dieu mau motor gelebug angin ngagelebug nilep duana ti kusruk kana susukan nu dituding Allah grasok aya Allah lain Allah dudut bulu panon. Matak jelema nu narimakeun teu boleh senang, jelema nu narimakeun kana kodok-kodar pangeran teu boleh tenang, teu panas ku kamajuan batur, teu panas ku rezeki batur, teu panas ku kahebatan batur. Naha Allah boga katangtuan masing-masing. Bener?
Tuh tukang son mana tukang son bisa nyurang nyokot pelajaran di tukang son acara iya nupang capek-capek nak tukang son nah iya sabaraha kilo miluan mantuan mangul iya tuh ukur ngadenge ngeunah we sia eta menerkeun mixer can ieu son loba di panggulan ripuh naktak nepi ka ripuh coba itu menerkeun mixer ngajerit saeutik mustami komplain kabalegan son teh tapi jujur ending akhir pica capekeun tukang son nu capekna nah anu gede bayaran anak gerhana lamun tukang son panas hate bener euy urang nu ripuhna manehna nu untungna berarti panas urang nyieun solusi atuh tukang son pek ceramah abdi kadinya abdi rek menerkeun mixer tah bapak ceramah di dieu insyaallah mustami balik nu hajat pingsan sound system hancur kurang dicook atuh cunu ceramah ge butut mata hirup tong siri ku kamajuan batur da jelema geus boga porsina masih inilah makna la ilaha illallah digawe atuh geus lain kalah pasea dina tetar cara maca dari maca la ilaha illallah dina tahlil ge mun sarupa ibu eueuh sok lamun anu maot ibu tahlil anu tungkul la ilaha illallah hudang-hudang dahar sia teh mah aya oge nu maca la ilaha illallah teh bari ngagidog la ilaha illallah la ilaha illallah cing teh mang stop nah teu tungkul tempok ku maneh nu tungkul ngadon sare jadi emang digudag-gideg ngarah teh sare pan jadi aya aktivitas tanu paling paur nu muter illallah 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 tanyakeun kana sok tahlil sajam satengah teh tahlil teh kikituan tuluy batur mah balake cerakan bubar tahlil golokok sia teh mah diburuan tong jadi pasea antara nu tungkul tong jadi pasea antara nu ngagideg tong jadi pasea antara nu muter tetep nu dibaca mah la ilaha illallah anu kudu dibuktikeun hareupeun Allah lain carana tapi gaweana tah naon gaweana la ilaha illallah teh tong sagala di aku kabeh ge nu Gusti bisa dibisakeun daek didaekeun alus dialuskeun pinter dipinterkeun capetang dicapetangkeun nana gerhana capetang cabut capetangna moal becus naon-naon ibu daek cabut ka daekna ngelud asli ibu jadi daek lain ibu tapi Allah nu ngadaekeun pinter lain kuring tapi Allah nu minterkeun bisa lain barudak hadroh tapi Allah nu ngabisakeun piceun sifat pengakuan nu kudu aku la ilaha illallah tauhid luhur teh da urang mah kitu atuh geus salat ge asa urang we nu salat teh lain urang Allah nu mere daek hidayah ngaranna hartos Bu geuleuh tuh nu sarupa matak hirup manusia nu alus hate mah silih ajena nah apa dunya mah bepasangan azwaja pepasangan langit bumi luhur handap alus goreng bener salah daek kedul awewe lalaki kidul kaler kulon wetan tuh bikang jeung jalu sok naon deui tukang cimol jeung tukang es orang Banjaran ngudag urang nepi kamari milu ayeuna milu payu teu cing atuh nu hajat pangborongkeun tuh bagikeun kitu tadi teh asa nempo tukang es moal direret sieun viral aing mah sieun ku tukang es teh trauma abdi mah matak tadi geuning es ka dieu we nempo teh ream sieun pi omongeun pan itu ge Gus Miftah geuning tina kacaletot bahasa ka tukang es aduh buat rame sa Indonesia riweuh padahal Gus Miftah teh kacaletot teh samenit ceramahna sajam nepi ka teu ngahargaan kanu sajamna nu dicokelan teh samenitna aing nya jelema masih pata teh kitu da ieu ge ceramah ka urang lain nempo ceramahna nempo teh di kopeahna sok ngaku nya lah galau Gus Miftah ceramah sajam kacaletot samenit tapi nah rame nu samenit katimbang nu sajam artina jelema lalajo can tangtu neangan kahadean tapi jelema lalajo bisa jadi nyokelan ka gorengan geus nyaho urang kalem pan sifat ibu ge kitu ka salaki imah pageuh baju weuteuh daar seubeuh kongkorong boga gelang aya raos
Sakali salaki ibu ngebonceng awewe sejen imah eueuh hartina, kongkorong eueuh hartina, geulang eueuh si haram jadah juk kawin jeung ubrut jalo. Imah teh dihargaan, kongkorong teh dihargaan. Itulah sifat manusia, neangan ka gorengan lain neangan ka alusan. Ieu budak hadroh tepakna hade, nyanyina alus. Punten hareupeun jelema nu goreng hate mah teu kapake. Nanauna nu kikituan. Bener teh. Tepakna menang latihan 7 bulan, nyanyina menang latihan 7 bulan di masjid, di madrasah, di pesantren. Punten tong hayang kapake ku jelema nu kotor hate, moal kapake. Pasti we takona salah nyanyi nerpat ku sia atuh. Ai batur ulama kumaneh atuh sok. Bikeun jang kanu sok goreng hate. Sok kitu ku sia sok. Totos tah. Kahartinya. Da sifat ibu kitu teh, kongkorong eueuh harti, geulang eueuh harti, imah eueuh harti. Nalika salaki ngabonceng awewe sejen, beak tah. Leuwih hade teu goblok harta, leuwih hade teu boga kongkorong, leuwih hade jadi rana, tong sok ngawareul teuing hirup teh. Geus jadi rana mah geuning rok pondok deui. Da ibu jadi rana ngora-ngora budak jadi korban perceraian terjadi teh lain salah Allah, ibu goreng adat. Ya mau ke salaki lah dasar bebiakan mun pasnya si bagong gitu. Untung salakina pinter naon mamah nyebut bagong. Berarti siapa penting urang hees jeung bikangna. Kumaha ceuk anak mamah bagong bapak bagong ari abdi anak begu saja. Rag-rag talak cerai heueuh budak korban. Nah anu dituding bet Allah. Padahal kalakuan ibu. Allah teh jadi alat panudingan. Teung teuingan Gusti. Dalamun ibu hirup jeung Allah pasea jeung salaki pan Allah mah geus mere rumus lewat nabi ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hate bakal jongjon lamun salawasna nyantel ngait jeung pangeran. Amak ka salaki wirid. Amak ka salaki teh subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tagogeun beungeut ibu kana beungeut salaki. La ilaha illallah. Amak keneh bari cekek maca Yasin. Yasin. Salaki teh moal nyabok, moal neungeul, kalah kadilawan ku ayat kursi. Da dianggapna jurig jarian asup. Dicabut duit 2 juta ku salaki, gebro dibikeun ka ibu, tinggal cawel salaki. Shadaqallahul adzim. Aduh. Matak cek kuring ge, jelema nu bareng jeung Allah mah geus moal jengkel, moal aral, moal lieur, leungit duit mangsa bodoh. Naha duit pamere Allah dipenta di ku Allah, bae we. Har, bener tuh bu? Leungit duit moal make jeung maca Yasin, moal duit pamere Allah dipenta deui ku Allah, bikeun da urang mah tukang parkir, mobil datang dari 5.000 jadi, mobilna digubuk ku situ juga nu batur. Ieu mah tukang parkir teh aneh dibere 5.000, mobil mah tong dibawa rada gelo sia mah. Urang teh ibarat tukang parkir, Pak. Nu dibikeun ka urang tina 1 juta cantang tu 100.000 nu kanikmatina, tina 2 juta cantang tu 50.000 nu kanikmatina. Urang mah tukang parkir isuk teh bakal Allah teh menta. Ngaliwatan saha mentana? Lo tatangga susuganan aya duit, budak deuk sakola. Ingat milik Allah si eta nu menta. Bikeun. Nana gerhana geus kitu teu sudi ah. Ieu mah ka ibu we nitah kitu urang hoream ah. Kumaha lamun urang dirabeng ka ditu. Pak Ustad wengi keng sabaraha nyao pan ceuk Pak Ustad ieu mah teh aya pangabutuh jig-jig datang ka dieu riweuh. Mataknya dipikir-pikir ceramah teh tong luhur teuing aya mesin dibuktikeun. Tuh deuk ngabring ah. Roream teuing. Jalana ku aing ditutup. Aduh ya Allah. Mata kirup manusia mah geus Pak urang cicing dina angka kosong. Hartos. Da hirup urang mah nu urang. Ibu osok bener. Osok salah. Nah, siap. Ibu sok bener. Osok salah. Lamun ibu osok bener jeung osok salah, tong popoloto teuing kana kasalahan batur geuning ibu ge osok nyieun salah. Ibu osok daek, osok kedul. Tong loba ngomongkeun kedul batur, ibu ge pernah ngeluh. Nya ngaji kana diri teh bangga, ternyata batur salah teh karena urang teu bener.
matak tong popolo teuing ka batur ieu tah musuh sebenarnya mah awak sorangan. Pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku. Matak pek ibu teh ngawangkong jeung awak sorangan, pek bapak ngobrol jeung diri sorangan, pek kuring ngawangkong jeung diri sorangan. Saha urang, ti mana urang, deuk ka mana urang, jeung saha bareng hirup urang. Nah jeung Allah, nah jeung nafsu, rarata-rata nama jeung nafsu. Bener? Nya utak kuring jadi penceramah teh hayang eureun. Nah we eureun sieun atuh da. Sieun tujuanana lain jeung Allah tapi jeung duit. Sanajan ku abdi di beja-beja, abdi mah ibu, cek ibu teh kumaha atuh cep ustad lamun emak aya kahayang deuk ngulem cep ustad, tuluy emak teh boga duit, moal mayar saperak-perak acan. Geus pinuh. Awan nu lowong. Geus padat. Nya dipikir-pikir hirup jeung Allah teh nu kumaha atuh Pak. Matak ibu hirup aya kahayang teu? Hayang naon? Hayang beunghar heug. Ibu teh sangsara hayang beunghar. Deuk ditanya deui, aya geus beunghar hayang naon? Sok. Pan sangsara hayang beunghar, aya geus beunghar hayang naon? Hayang sangsara, kos nu rada gelo. Tina sangsara hayang beunghar geus beunghar hayang sangsara deui. Tina sangsara hayang beunghar, aya geus beunghar. Oh, hayang naon? Oh, hayang sodako. Tah ibu deuk sodako mah tong nungguan beunghar. Osok ayeuna osok kitu. Lamun tara tong ngarep-ngarep hayang beunghar, sangsara wae tara komo beunghar. Wadul wungkul. Moal menang ngalawan nagara nanti moal menang. Keheul atuh da mane piraku kur dipesek nepi ka dinya. Mata hirup manusia mah lamun kosong bakal bisa silih ajenan kanu salah wae nya. Kanu bodoh wae nya. Nah, da urang can kaasup pinter sapanjang diri ngewa keneh kanu salah. Nah, berarti lamun urang pinter ngewa kanu salah teu wawuh kana fungsi bener nu sanyana, teu wawuh kana fungsi pinter nu sabenerna. Bener teu Bu? Mun ibu daek batur kedul, entong ngewa kanu kedul, berarti ibu teh can wawuh kana fungsi daek nu sabenerna. Kunaon batur teu daek pangajian, nu salah mah lain batur, ibu nu teu robah-robah. Aduh, kareuna euy ceramah teh euy, aduh. Eta geuning tukang es teh. Ream mesin kaca letot. Hukum di Indonesia mah kaca letot semenit ge rame ream. Damang. Nya aduh bener. Aduh, aing mah jeung ngesang jeung naon. Lain da tiap ceramah atuh tukang es ieu, tukang eta tah, tukang cimol. Itu tuh nutur-nutur. Mere mah tara ka urang teh ukur nebeng dagang ka urang teh. Ceuk urang mah nya euy soloyong hiji da urang teh hayang atuh. Aduh, ampun ya Allah. Suuk moal sieun balitungan ke. Nah, ibu uih deui. Sanes bade uih ibu teh. Oh, hayang jajan heula, keun bae. Keun bae. Ibu salaki jeung pamajikan beda wujud, beda bentuk. Toong lalaki kumisan janggotan, ibu eueuh kumis eueuh janggot. Lamun jelema teu bisa silih ajenan bakal pasea. Lalaki mah kumisan jeung janggotan, ibu mah eueuh kumis eueuh janggot. Naon maksudna Allah ngabedakeun kitu? Lalaki mah tong sok buat baeud. Matak lamun di dia aya lalaki nu baeud kerok heula kumis. Era maknya kumis badag baeud aduh jiga lele useupeun. Mun ibu deuk baeud ge mangsa bodoh, kumis eueuh janggot eueuh, deuk baeud ge alus jiga jeruk deuk bitu. Ngan tanya lalaki mah akal. Lamun lalaki ngakal pamajikan bakal ngakeul, lamun lalaki ngarah pamajikan ngarih.
Matak lamun baeud ibu wayahna bapa mah ulah milu baeud, maknya pamajikan baeud salaki baeud. Nepi ka teu pantes lalaki baeud teh. Mun pamajikan baeud teh sebenarnya bapak nu salah teh lain pamajikan, tapi bapak nu salah teh kurang rasiko. Ya. Nah, mah jeung surat. Mun pamajikan baeud teh bapak lain pamajikan nu salah, tapi bapak anu salah, rasiko kurang, deuk teu baeud kumaha, nitah nyangu beasna eueuh, nitah masak pasakeunana eueuh, nitah dangdan lipstikna ge geus dicokelan ku bilik. Nitah jajan aya duit ge geletekan 5.000, meujeuh baeud oge heubu. Ka kuping bapak. Coba lamun pamajikan baeud bapak mikir, oh padaringan kosong, mangul biasa karung, mah tak eukeur masakna, mah tak keur jajana, mah tak keur dangdana, eudeuh ibu baeud. Ka kuping deui, Pak. Jadi nu ngaran awewe mah teu bisa dipersalahkeun. Anger urang ngaran pamimpin bongan dina akad nikah, tarima abdi nikah, deuk narimakeun geulisna, deuk narimakeun gorengna, deuk narimakeun dosa jeung dorakana. Mata rumah tangga hayang sakinah mawadah warohmah, gerateangan lalaki nu tanggung jawab lahir jeung batin. Apaan dia teh tasakur bini mah wajudulan dina raraga anu 10 tahun pernikahan kitu cenah itu Bu. Usina tabligh akbar dalam rangka tasakur bini mah naon bini mah teh teu disebutkeun bersama nana gerhana urang eta mah. Dah si eta tah. Ieu teh ibu urang teh tah si eta tah. Nah di dinya mah beda irungna gede. Bawa diedit aing mah. Da rasaan mah teh jiga cengek-cengek teuing irung teh. Ieu teh dina raraga 10 tahun mun teu salah 10 tahun pernikahan. Berarti ibu rumah tangga teh hayang naon? Hayang sakinah, hayang mawadah, hayang warohmah. Naon atuh modalna? Pan ibu ge kanu pangantenan osok geuning ngadoakeun sing sakinah, sing mawadah, sing warohmah, bari manehna cari nul bati jebleh peuting. Boro-boro mah sakinah nitah batur na awak urang ge rujad. Heeh. Nya naon atuh sakinah mawadah teh? Sifat. Mun salaki teu usaha sakinah hati ibu teh jongjon, kalem, mun ngomong taratari, bapak teu usaha bapak teh mah hampura keun bae teu usaha mah bapak nu penting dahar. Aing mah mustami teh di ngalawan wae. Nu penting mah dahar. Heuh nyeta mah dahar oge ning urang teh pan teu boga beas. Teu nanaon bapak da sampeun ge aya, teu nanaon beas ge atuh sampeun-sampeun. Nyeta mah da sampeun oge teu jeung minyak ukur dibubuy. Wios bapak bergiji. Teangan awewe nu kitu. Bisi ibu hayang nempok. Tuh nu nyebutkeun moal aya tuh. Aya istrina teh tah pengajian ieu nu bakal pasea ieu tah. Pamajikanna naon tadi ngomong naon teh. Maka jeung teu aya tadi aku aing kitu. Wayahna eta mah nya di RW-keun pek lah. Sabab nu ngaran sakinah teh Pak lain wujud tapi sifat sakinah. Kan sakinah teh jongjon tenang. Nyingareupan lalaki teu usaha, singareupan ku tenang. Nyingareupan salaki baong, singareupan ku tenang. Nyingareupan salaki resep museup, singareupan ku tenang. Nyingareupan salaki resep joget, singareupan ku tenang. Sing tenang ngarah berkah, da disingareupan ku nafsu mah gurger. Museup wae ai sia. Ai salaki nguseup dicarek, ai laukna digoreng ibu mah. Coba lamun disikapin aku tenang, bapak kamana bade nguseup milu mak dar nyieun eupan nu hade jejer nu bener dekul nguseup nepi ka jam 2 peuting engke salaki bakal ngomong mah tong nguseup wae tinggal kieu maneh eureun urang eureun ngan lamun maneh teu eureun tingali ku aing isuk balong batur di useupan. Itu teh sakinah Pak. Jadi dengan ketenangan menghadapi segala sesuatu teh lain ku aral wae. Ngadenge beja salaki urang beger, ngadenge beja salaki urang ngabonceng awewe. Sikapi ku tenang, ulah gacik nampi berita gancang nampak. Bisi batur ngancurkeun rumah tangga urang kaduhung baris ditungtung.
teuing ungek di waradul wungkul dah di dieu mah jeung nya pisan leres pisan geuleuh aing mah da anger we geus ngadenge berita salaki maneh beger mah heubo nepi ka HP na ge di blender harita keneh atuh teuing saha teuing RT meureun sing tenang. Lobana terjadi penipuan batur karena disikapi lain ku tenang. Terjadinya hipnotis karena awak urang lain disikapi ku tenang. Coba atuh ala bidzikrillah tatmainul qulub sing nepi ka tenang hate teh moal keuna ku hipnotis batur Pak. Disikapi ku sifat tenang. Ieu ge hadroh kudu tenang sanajan can katempo bayaran, tenang we tenang. Nana gerhana ge tenang we. Da urang mah teu ngarep-ngarep babayaran aya bikeun tah atuh kira-kira eueuh nah atuh mah kejeng ngulem dek akur wae akur jadi sakinah teh sifat tenang nying hareupan musibah nu bakal kajadian kahartos ibu salaki maot sikapi ku tenang. Bisa jadi Allah dek ngirim nu leuwih alus tibatan eta. Neng putus jeung kabogoh sifatiku tenang. Bisa jadi Allah dek mikeun nu leuwih pantes tibatan kabogoh neng. Tong sok ngagugulung jelema nu geus teu bogoh, matak ningalkeun urang geus mung, tong sok diudog sok egois. Bisa dia budak keur beger, rek diputuskeun neng Allahumma uzurni fi musibati wakhlubni khairan minha ya Allah abdi pegat jeung cucungik si eta mugi ilahi ngagentos kuno lagung sae tibatan si eta bisa jadi kabogoh neng nu leungit nu datang nana gerhana aing mah nu keprok nini berarti urang kudu gaganti aki teu sararudi teuing nu diharapkeun mah budak nu anyar putus keprok teh ieu mah wah nah memang na urang dek daek gitu geuleuh tenang mawadah penuh dengan cinta lamun jelema geus ngaran cinta sabejad-bejadna kalakuan pamajikan moal laklak dasar bebeakan nyarekan ku cinta atuh nyarekan teh mah tos wiridan teu acan salat maghrib teh itu teh cinta akhirat Bu darengekeun ngesolat subuh teh mah ai tos salat teh entong rusuh-rusuhan wiridan heula ngaos Quran heula yasinan heula teangan lalaki nu cintana nepi ka akhirat mah parantos ngaos berjanji mah parantos ngaos Quran mah parantos sholawatan mah parantos tawasulan mah pan mamah teh rutinan jeung Pak Ustad tapelkeun di bumi kumaha da aya mah hoyong ngiringan wiridan jiga mamah derag-derag silih ajarkeun teangan lalaki anu cintana nepi ka dinya aya Allah make jeung Allah tah geus suudon deui aya Allah tadi anggap moga jeung Allah urang maka pemajikan teh kitu adan urang magigireun pamajikan Allahu Akbar pamajikan teh nanya nah cenah adan di dieu ngajarkeun maneh geura salat subuh ngong qomat nah cenah qomat apaan memeh salat teh kudu qomat tak kieu cing teh usolina tak kieu cing teh gerakanana pamajikan teh nempo di tukang 2 poe kuateuna teh ibu nah pan aing mah teu gablek pamajikan jadi saha atuh nu diajarkeun pamajikan batur boro-boro ibu nu nguping abdi ge nu ngomong hayang seuri sarua ibu yang serikeun abdi tah abdi yang serikeun ibu tuh teangan lalaki anu seperti kitu mah wirid mah duha mamah duhana ayah usahana mamah aya doa ayah sumangetna teangan lalaki nu kitu heungan lamun aya lalaki di nu kitu ieu nu moal kuat adan subuh lalaki Allahu Akbar kumaha cek ibu masjid aya der adan di dieu sia mah dakul salaki wiridan ti magrib ka isya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ngarep-ngarep eta salaki dituturkeun ku pamajikan reret ka tukang di mana pamajikan kieu we lalajo persib sia teh mah matak lamun neangan lalaki nu kitu ieu kuat moal
cantang tuh. Ya. Mata rumah tangga sakinah, mawadah, warohmah itu adalah sifat ngagenggereukeun teh ku cinta lain ku amarah. Sahartos Ibu. Bertahanna rumah tangga kolot baheula itu karena ngagenggereukeunana sifatna ku tenang, ku cinta, ku nyaah, sakinah, mawadah, warohmah. Aduh. Cing urang mah hayang nguji ieu bapak-bapak. Cicing Bu, urang uji. Pak, lamun bapak rek ka sawah deuk macu euy. Pamajikan keur sare, sangu eueuh cai eueuh, amak teu Pak? Wow. Cing belah dia. Pak, lamun bapak rek ka sawah, pamajikan keur sare, sangu eueuh cai eueuh, amak teu Pak? Hah. Garoreng adat urang dia. Cing ieu ya. Aduh. Mun deuk ka sawah, pamajikan keur sare, cai eueuh sangu eueuh, amak teu? Kabeh lalaki di berdegong, amak cenah Ibu. Pertanyaan anak, nah aku amak bapak cai jug nyampak, nah aku amak bapak pemajikan jug hudang, nah aku amak bapak sangu jug asak. Nah naonana tuh? Kacape-cape amak ngalawan sehari bang. Justru ku amak rumah tangga bakal runtang, piceun sifat tenang, piceun sifat cinta, piceun sifat nyaah, leungit nu aya ngadudug hawa nafsu, pamajikan ada gelo molor waya kieu, kadengeun ku ceulina nyeri kana hatena. Boboko di talapung, beledam. Boboko nu rajet, langsung dibalangkeun nu kaduhung bapak. Isuk mah kopi, apan langsung nage ku bebongok sia. Mana hasangu teh dina panci lainna boboko, deuleu ku sia urut cokor maneh tah. Nya mata tong ngagugu nafsu teh urang nu kaduhung deui. Bener? Jebrod kana jandela, habek kana panto, jadi rujad. Omeaneun sabaraha ngabedu macu 50, rujad panto 70, geus rugi 20. Ngarurugi mana nu garade amak mana? Kuduna kieu atuh Pak, datang ka sawah. Babaturan nanya, kunaon euy? Manyun gitu. Pamajikan anjir, hok hees wae hirupna teh. Kuat teh nyangu acan. Ningang babaturan nu sulit ati, ganti pamajikan gitu. Rungkad ka rumah tangga teh, iblis datang harewos. Coba lamun lalaki jiga kuring. Aduh. Coba lamun lalaki jiga kuring, pamajikan sare, boboko eueuh, cai eueuh, aya ngadat tara. Jika nu hayang dibaledog. Tara ngadat abdi mah. Heuh cicing heula angape ngeus atuh meuni. Ka urang teh kitu-kitu teuing ih. Ieu mah judulna angape urang teh ngeus meuni. Angape abdi teh geus boga pamajikan. Jepe. Pamajikan sare, sangu eueuh, cai eueuh. Oh sok amak tara. Cicing jepe. Tong jawab. Roream. Abdi mah meuli we di warung cing teh ceuk, aya nog asin, aya cenecep 5, aya cing teh uras, aya 5, teu burung seubeuh. Pamajikan genah, boboko teu bolong, langsung teu dikadek. Balik kuring ka imah, aa punten, abdi teh teu pangnyangukeun, teu nyadiakeun cai. Kunaon atuh geulis? Abdi teh aa hareeng, dedeuh teuing ka nyaah aa. Ari aa tuh tadi tuang di mana? Hampura aa teh da sidik pan sangu eueuh, cai eueuh. Tadi teh meuli we aqua di warung, nog asin 5, tak uras 5, hampuranya aa. Nu salah manehna jadi urang nu minta hampura. Itulah rumah tangga ngaran sakinah. Aya wa lalaki gitu, aya wa. Naon promosi aing mah nepi ka sahina itu aku jomblo. Promosi lainna naon abdi mah Ibu acan teh. Jadi level abdi mah pi pamajikan abdi levelna alah lain ieu lain. Da abdi mah hampura Pak Ustad bisa diaya Pak Ustad ya. Abdi mah teu hayang nu make tiung ngaguyupuk, teu hayang nu pinter maca sholawat, teu hayang nu pinter maca Quran, teu hayang nu sok ka masjid, teu hayang nu sok abring-abring mun pangaos teu level.
Nah, tiu ngaguyupuk ku salaki meuli pamajikan bakal make. Ka masjid kumaha abdi ka masjid pamajikan dituntun bakal milu. Pangajian kieu ge kumaha abdi osok pamajikan ngiring. Tapi aya hiji nu lain ku salaki bab duit matak abdi medek neangan pamajikan nu teu beuki duit. Tiu ngaguyupuk, gamis ngangsar, selawat dibuka, bacaan Quran hade, sabulan tong dibere siko jeding tah. Nya cek urang oge matak abdi medek neangan teh nu teu beuki artos. Itu aya di tukang nu ngacung, "Ma Asep sudi, mak sudi." Nya ge emak teu beuki duit, roream teuing urang kudu jeung emak dikekepan ge ngadon batuk atuh sia teh mah. Matak rumus rumah tangga sangkan sakinah mawadah warohmah kudu bijil tina hate sabab sakinah mawadah warohmah itu adalah sifat Pak. Sakinah jongjon mawadah penuh dengan cinta warohmah penuh dengan nyaah ngagenggeurekeun salaki ku ka nyaah lain ditengeul lain dijekok eta mah ku nafsu ngagenggeurekeun pamajikan ku nyaah mah perhatikeun naon perkara pangabutuhna da memang urang nyaah. Kumaha we bobogohan sanajan garde wadul. Keur bobogohan mah keneng darengekeun ieu keur bobogohan mah beuh aing mah teu percaya. Cetot ti tajong kumaha ceuk ka bogona kamu sakit. Kumaha ceuk budak awewena iya. Ke puskesmas ya ih kamu perhatian sama aku. Rujit ngadengan lagi. Coba nu geus kolot kieu kunaon ibu seserian pan ngalaman. Cetot ti tajong ayeuna geus kolot kumaha ceuk salaki eta batu eta cokor nolo atuh. Da eta mah kajeng ulah iru sagala tuh. Tuh eueuh panonan geuning eta ibu nu ngomong ge aya salakina tak ieu dua tanu bakal pasehat init-initan mau terbutut beberek-bekan keur bobogohan mah mogok dorong kuduaan cur hujan nyebutna iindiaan keur bobogohan coba geus kolot kieu dibonceng ku motor butut mogok daek ngadorong ngagajeleng harita keneh dijejak motor ganti ceuk aing oge atuh. Baheula mah kauleman teu boleh pegangan tangan ngaran-ngaran jeung kabogoh belaan ngucur kesang teu masalah. Coba geus kolot kieu pegangan jedog salaki ingkluk di tukang. Tuturkan boro lalila teh. Kabogoh datang ka imah ibu, aana hateu nyesep. Dompet tinggalin kumaha ceuk ibu? Ceceh abi heula we. Coba geus kieu, Kang naha teu ngarokok? Duitna eueuh oron bisi TBC. Matak sakinah mawadah warahmah itu lain wujud sifat. Kahartos ya. Teu boleh tenang jeung hareupan masalah, teu boleh enjoy, teu boleh kalem, pamajikan teu balik teu ecreug. Sing kalem hate ulah kabawa ku nafsu, matak lobana terjadina pembunuhan karena nafsu nu ngagugudug akhirna geus terjadi kaduhung kaliwat langkung. Bener Bu? Madakna tong sok ngalonyeng teuing ka lalaki kita tuh. Ibu ge sarua kudu sakinah mawadah warahmah, salaki balik ti panyabaan, sing jongjon. Bapak geuning sumpi. Kitu teh jelema jongjon. Nya mah calik heula bapak. Belenyeng ka dapur nyokot cai anu tiiskeun bae teh make gula bikeun ka salaki bari pupun tenan. Punten bapana cai teh cai we jeung gula-gula acar. Suruput ku salaki diinum katebo jiga nu amis, ternyata nu amis teh lain gula. Naon atuh budi ibu ka salaki sanajan nu dibikeun teh manis tapi ibu ngocobrot wae hayang nyeblok. Geus kitu sakinah tenang. Bapana bilih teh acan netepan, kajamban heula ieu anuk, ieu odol, ieu sabun, bawa ka cai dekul salaki mani. Sing tenang ibu. Nohonan kewajiban kanu jadi salaki teh, bapak ieu sarung, ieu koko, ieu kopiah. Kebutkeun sajadahna ku ibu, bapak mangga netepan heula, dekul salaki salat, ibu sing tenang, geus salat. Kuliwat ibu ka hareup, deuk naon? Deuk nyuuh nalahunan salaki bapana, capelung saya diputunuh geuning bapak teh melaan jisim abdi, tibareto nepi ka ayeuna rumah sak jadi pemajikan can bisa njugemakeun nu jadi salaki, punten. Hayang bapak gaduh cara pemajikan kitu. Dengan eueuh ieu teh merek kieu teh eueuh Pak, tak komo belah dinya mah eueuh pisan. Da salaki datang teh juga nagog kieu menang duit teu. Cek salaki teh boro-boro jeung ngesang keneh. Wah ada Bang Emok mah kudu disetoran gitu. Nepi kapan?
kalah parah. Matak menuju alam sakinah mawadah warahmah lamun teu jeung hamba Allah, lamun teu ngagugu Allah deuk ngagugu saha. Bener ya? Aduh, capek euy aing mah. Tong sok perhatian cukup. Geus hayangan nginum mah tegur dititah nginum sorangan. Oh, ya tisu. Terus? Ya tisu, terus? Lapkeun. Terus baledogeun. Kala urang udah nanya, "Ari ibu ka Ustaz Sejen, wani teh kieu?" Nah, ka urang wani. Wawuh henteu, apal boro-boro, tapi juga akrabnya. Tah, kukuring dibuka. Kunaon ibu jadi wani? Kunaon ibu jadi tesegan? Pakaian kuring biasa, matak ibu nganggap kuring manusia biasa, ngeus ulah dianggap kuring manusia luar biasa, biasa-biasa. Dalam urang di udang di gamis macan tang tu kieu atuh. Matak adu kieu we bae. Beda ti batur ge. Batur di udang pek, batur di kopiah pek, batur di sarung pek, tara cegekan, tara gereuhan, pek we tuluikeun. Ngan ulah ngageunggeurkeun gaya urang, da beda cara, beda gaya. Angka 10 dihitung, 5 tambah 5 10, 7 tambah 3 10, 8 tambah 2 10, 6 tambah 4 10, 8 tambah 1 10. Beda jalan tapi hasil nu sarua, berbeda-beda tapi satu dalam tujuan Islam. Aduh. Pek lalebok tah bahasa nu bieu teh tah. Ngarah teu pasea wae aing mah aral atuh da. Na teu era teh ditu takbir, ti dieu takbir ai takbir deuk parang, berarti nu perang teh Islam jeung Islam, nu ruksak lain Kristen, nu ruksak lain Hindu, nu ruksak lain Buddha, mun Islam jeung Islam perang, punten nu ruksak Islam eta sorangan. Batul teh. Aing omongkeun ku ibu kebatur kadang lieur aing. Nya Pak. Indonesia ge merdeka lain ku urang Islam, Indonesia merdeka lain ku urang Kristen, Indonesia merdeka lain ku urang Hindu, Indonesia merdeka lain ku urang Buddha, tapi Indonesia merdeka Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda dalam agama tapi satu tujuan, NKRI harga mati. Tuh. Matak naon lamun dina agama teh kitu, deuk NU na, deuk Persisna, deuk Muhammadiyahna, tong sok silih cokelan atuh lur. Ieu mah nu hiji subhana rabbiyal azim, nu hiji subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Keun tanu katilu nu kudu dicekek mah subhana rabbiyal azim abdi mah tanpa wa bihamdihi. Nu hiji utak-utak, nu hiji jeceng, nu hiji tina asyhadu keun boga mazhab masing-masing nu kudu dicekek mah nu kaopat anu atahiyat bari meureub atahiyat. Heueuh nya. Keheul atuh da meuni sadeo. Oh nyata mama hayang ulum ceramah teh nu bari curhat, tong ulum urang, ulum na mamah dedeh. Da mamah dedeh mah boga program TV, mamah dan curhat dong, iya dong mah, soroge abi menyeburutnya tuh usaha. Pek omongkeun ka mamah dedeh ngarah disopak gitu. Mama ngulum ceramah teh hayang nu tegas, Habib Bahar jeung Habib Rizik. Mama ngulum ceramah teh nu bari sholawatan, Kiai Haji Salimul Apip ti kutawaringin. Mama ngulum ceramah teh hayang anu lentong, Agim ti geger kalong. Pan Agim mah lentong, saudara-saudara yang budiman. Alhamdulillah ya, Aa bisa hadir di sini ya. Apakah ibu senang berjumpa Aa? Ya, ibu senang tapi Aa yang kurang senang. Nah, geus kalolot. Aa sadar ini bukan panggung Aa, tapi ini panggung Aa Nana. Jadi Aa mohon pamit. Nah karunya ka panitia kudu ngamplop kaduaan. Aa ge mah lentong. Mama hayang ngulum ceramah teh. Hayang nu jiga ojek online urang. Mama ngulum ceramah teh. Hayang nu bari nyanyi oma. Roma Irama mah dakwahna bari nyanyi. Silahkan. Daripada dibandingkeun jeung nyanyi ayeuna rada lieur, maka jeung aya lagu buka dikit jos. Boro-boro ibu tuh baru santri ge ngaran-ngaran buka dikit jos pan hayalna naon dibuka naon ditojos. Moga jeung aya lagu gerak araraneh pulang-pulang berbadan dua nyana naonan kana yang di kebon teh teh atuh. Nepi kala lieur lagu ayeuna
Tapi tempo lagu-lagu Rhoma Irama. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Well, tempo Rhoma Irama. Atau aki-aki di dia pandakwahna bari nyanyi. Palebah mana? Eta magrib. Eling umat muslimin muslimat, hayu urang berjamaah salat subuh. Akhirnya setengah genep magrib. Nembah budak parawan di dia rada cegekan. Eta aki keur eling umat. Kumaha cek budak parawan? Abah teu eling. Kacau. Matak di dia hirup dina Islam teh butuh silih ajenan. Rumah tangga sakinah mawadah warahmah ge ku silih ajenan. Ngawujudkeun sakinah mawadah warahmah, sakinah teh sifat jongjon, nyingareupan sagala masalah, nyingareupan sagala musibah ku tenang. Ngagenggeureukkeun pamajikan, ibu ngagenggeureukkeun salaki ku mawadah, ku cinta. Lain ku leungeun, lain ku cokor, ku cinta. Aduh, asa eueuhnya lalaki nu kitu. Iwal ieu ka pamajikan kitu. Morongos ge pamajikan, gerah hudang. Tong kitu. Kitu abdi Bapak ka pamajikan. Haroream aing mah ceramah di dieu. Apalun kartu urang. Atuh nu hajat bagi beja-beja urang cantik. Nah ibu apal abdi can nikah nah. Oh, panya teh ditempotina irungna gitu. Kakuping dia Pak, rana seueur. Keur maraneh, keur naon bikeun ka urang riweuh. Sakinah ku tenang, mawadah ku cinta, warohmah ku nyaah. Bongan lalaki mah geus ijab kabul. Saya terima nikahnya saudari Titin Supriyatin bin Omon dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 2 gram emas putih. Edek diomongkeun hargana. Meni asa teu kudu teh. Tarima abdi nikah lain ukur narimakeun geulisna, kagoreng patutan, dosana, teu muka oratna, teu salatna, lalaki nu tanggung jawab. Matak jadi lalaki teh berat ibu. Dengekeun. Teu salat ibu nu ditanya urang. Teu dijilbab ibu, lalaki nu ditanya. Teu maca Qur'ana ibu, lalaki nu ditanya. Teu sedekahna ibu, lalaki nu ditanya. Matak sing nyaraah ka salaki teh. Jurut hadis Nabi, lamun mah dimenangkeun sujud ka salian ti Allah, maka salaki berhak disujudan. Kadarenge teh ieu teh. Lamun mah dimenangkeun sujud ka salian ti Allah, ceuk Nabi, aya nu berhak disujudan, saha? Salaki. Ibu baung bedegong, salaki nu ditanya. Teu salatna, salaki nu ditanya. Teu sedekah, salaki nu ditanya. Teu sholawatan, salaki nu ditanya. Teu yasinan, salaki nu ditanya. Teu ibadah, salaki nu ditanya. Bener? Sing nyaah ka salaki teh. Naha mah jeung kitu. Bongan urang mah boga ijab, tarima abdi nikah, lain deuk narimakeun alusna wungkul, goreng patut ge ditarima, lain deuk narimakeun pahalana wungkul, doraka jeung dosana ge dilaglag ku salaki mah, saking kunaon? Saking kunyaah. Matak ibu-ibu teh mun diibaratkeun mah jigah cacing nu di jeron aya useup. Urang lauk beureun Pak. Ning aya pucung lampah beunteur. Ku urang ulah ditiru. Odoh barang hakan, aya cacing nu ngalengkol. Apaleun jerona aya useupan. Ternyata lalaki nyingareupan ibu-ibu teh buah sieu malakama.
ngan didinya ibadah lalaki keur kaum ibu-ibu heuras teuing ngaran ieu mah aduh mun diheurasan wow lembut teuing ngokop akang boga masalah jeung pamajikan salaki mah 5 menit anggeus mah atos tong dibahas atos lalaki coba ieu atos 10 tahun katukang mana pernah ngabocek awe 10 tahun dibahas keneh sabara giga eta memori nasirah matak Pak menghadapi ieu mah punten kudu ku lembut ku cinta ku nyaah aing mah nerangkeun kieu teh dah horor ya asa kaogo si ieu teh tah engke teh balik ti dieu teh ka salaki kadeng ya tadi cek nana gerhana ku cinta ku nyaah ku deudeuh nah Aisyah deuk ngagaplek haing kumaha nu teh haing nyerenteng saha nu rek ngadek maneh. Jadi ada kaum ibu-ibu mau pemenang sehingga ku aloge dihargaan nah maka jeung pemenang Umar bin Khattab sekalipun setan loncat iblis lapur sieun ku Umar tapi Umar cicing na kursi istrina ngabawelan Umar cicing we Umar padahal iblis sieun ku Umar tapi Umar ge ku pamajikan rada keung komo ieu atuh komo ieu atuh Umar wae iblis ngacleng setan ingkah nempo Umar tapi Umar cicing Pak pamajikan Umar bawelna beak ti karep tapi Umar mah kieu we nepi ka nolol tatangga deuk nyarita Umar kamari teh urang teh ka imah anjeun deuk naon deuk ngadu pamajikan naku naon bawelna beak ti karep nah atuh tutulus ngadu anjeun keur dibawelan heueuh hebatnya Umar setan ingkah iblis ingkah ku pamajikan mah jujur teu ingkah-ingkah tuh komo ieu komo budak hengker ge ngarora keneh kana kawin we rarusuh teh aya di baudan ku pamajikan punung teu awet-awet mental kuat mah tah ieu teh di baudan tiba heula di baudan adem we geuning naha di bawelan bae nama jeung bae daripada dibere nu pego mending nu bawel puguh aya kahayangna ge coba jeung nu pego teu jelas jeung nu bawel mah piceun radio piceun TV antep cenah ngadongeng anggap we keur ngadengkeun Korea lah ya Bu jadi aya hikmah di balik eta sok simpulkeun ibu teh hayang sakinah mawaddah warahmah heeh lakukeun da sakinah teh sifat sakinah jongjon mawadah cinta warahmah nyaah jadi menghadapi segala gejolak rumah tangga deuk musibah deuk ujian deuk balai deuk cocobi sikapi dengan sakinah tenang hati sikapi dengan mawadah dengan rasa cinta sikapi dengan warahmah dengan sifat nyaah jadi lamun salaki nitah salat ka ibu teh eta teh nyaah nitah wiridan ka ibu teh salaki teh nyaah nitah maca Quran ka ibu teh salaki teh tong ngalawan nya tah Pak wayahna tinggal praktek ke subuh mah kadenge cek ceramah nu penting subuh kaberangan ngaku eta teangan jam sabaraha eta nyebut jam 8 bari teu make jam urang mah nyebut jam 10:30 bari boga jam nah ibu nyebut jam 8 bari teu make ieu teh ti marana jamaah teh asa numpuk ibu ti Maroko aduh ngaliwatan sabaraha nagara ti Maroko ka dieu kuat Eropa datang ibu teh Eropa nah apa ngamung alit pan Eropa mah gede yuk bela dia di mana Panyalu Ciamis atuh lamun ibu hayang apal kartu kuring dibuka guru kuring sebenarnya orang dia guru kuring itu orang dia orang suka mandi tuh aya malihan wargina nah jadi mana gitu kadi itu urun kabur pami ibu uninga Abah Dodo Duriat mantan kepala SMPN Negeri Pangalengan ngalih ka dieu nah orang Sukamandi eta teh guru abdi jadi abdi teh murid bungsu
Anjeunna teh Abah Dodo teh guru abdi. Jadi guguruna abdi lain karena bacaan Qur'ana, lain karena bacaan hadisna, tapi guru abdi ngajarkeun abdi kumaha cara nerapkeunana. Gitu tah Kang? Jadi bismillah teh kudu ngawujud dina awal. Mun bismillahi kala nyebat asma Allah, Ar-Rahman nu Maha Welas, Ar-Rahim nu Maha Asih, maka hate teh kudu welas jeung asih. Lamun bismillah dibaca tapi kumed, pedit, merege hese, cap jahe, buntut kasiran, berarti urang teu asup kana eta bismillah. Kartos. Heuh sakitu we kartuna mah heula. Tong hayang luhur-luhur teuing. Jadi abdi teh guru abdi teh orang dieu aslina mah Abah Dodo Durian. Di lingkungan abdi itu teu aya ustad, teu aya kiai, teu aya ulama. Jadi abdi ka guru nyebut abah, guru ka murid nyebutna ayi, lamun abdi ka lanceuk nyebutna akang. Jadi ayeuna disebut al mukarrom nana gerhana asa gede ceuli Pak. Nah sababongan lingkungan abdi itu teu pernah memberikan gelar ustad, teu pernah memberikan gelar kiai, teu pernah memberikan gelar ajengan. Nu dibere gelar teh ayi, abah, akang. Sakitu bere. Matak abdi mah leuwih geunah di kitu. Ayeunana geunah teh Pak. Kang nana atawa ceuk neng. Eta geunah teh. Kahayangna. Alah capek ya ngeusan baralik. Hah? Ngos mun lila teuing pengajian teu kudu lila teuing geus soeh kieu waktu balik. Nah hayang nepi ka jam sabaraha atuh? Hayang nepi ka jam 1. Hopek we ibu sorangan dek balik urang mah. Apuntennya da gaya kuring mah kieu, bahasa kuring mah kieu. Urang teh urang silih ajenan we, duh eta suuk ngabibita deui deh. Ampun aing mah mereh henteu ngabibita tuluy. Ibu sing sarehat, bapak sing sarehat, paranyang yuswana, parak milikna, dareukeut rizkina, anggang balaina. Atuh kulawarga besar anu milangkala nu ka 10 tahun dina acara pernikahan ieu, muga-muga dipaparin sifat sakinah, mawadah, tur warohmah, lahir batin, dunia jeung akhirat. Sim kuring nana gerhana sakitu nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan. Mugi agung cukup lumur jemar si hampurana. Paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih. Hampura anu kateda. Luhur saur teu kaukur, sabda nu teu kaungang-ungang. Sapuraning rahayu gapuraning indria, lampana kasalamatan lawangna kabagjaan, kembang senetik senebaran sari, tutup lawang sigotaka. Aqulu qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.